Alah. Baik gitu kan. Ya. Ya. Ari make seni mah geunah geuning. Seni masa lagi indah. Sabab ayat ada peribahasa mengatakan agama tanpa seni tidak bergairah. Tapi awas, seni tanpa agama tidak terarah. Agama tanpa seni tidak bergairah. Coba sama Bapak Ustad Ahmad Damanhuri coba azan di masjid tidak pakai langgam. Lurus we jika jadi mondi. Lempeng we. Hayyalas sholat. Hayyalal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kira-kira urang semangat moal ka masjid. Wah, tapi coba lamun urang pakai langgam anu pantes tur payus sesuai dengan kode etik. Hayya 'alas shalah. Aduh, adan subuh Lamun aya nu adan model kitu. Insyaallah nu keur sare ge bakal leuwih tibra ya. Asa kapal pendek ya mah. Agama tanpa seni tidak bergairah, tapi sabaliknya seni tanpa agama tidak terarah. Jangan mentang-mentang kita orang seni, jangan mentang-mentang pakai seni tapi seenaknya adab-adaban tidak dipakai. Dur teh adan make lagu si Malakama. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kira-kira nu ka masjid bawa sajadah mau pentungan. Masoleh. Makanya sekarang itu kan ada yang baca Quran pakai langgam daerah ya Ustaz ya. Ini kan ada ahlinya Ustaz Ahmad Damanhuri juga itu vokalis yang dari Pekalongan. Al-Hafidh Ustaz Harisun. Ini Ustaz Damanhuri lebih tahu daripada saya. Sekarang itu baca Quran ada yang pakai langgam daerah. Ya, kalau menurut orang berilmu nggak tahu. Kalau menurut saya itu kan udah ada lagunya, udah ada bayatinya. Kenapa pakai langgam daerah? Ya, coba ya, lamun orang pakai langgam daerah, ngimaman di masjid, keur taraweh, ger teh baca Quran pakai langgam lilin. Pura-pura, yes, analogi namanya. Ulah jadi kenangan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ulah kenangan Cak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma anhu maluhu wa ma kasab. Sayaslana dzatalan wa muratuhu amalatal haqqo. Enakeun teu Bu? Enakeun teu? Tapi itu tidak etis dong. Lain bagian anak. Atuh lamun ngimaman kitu teh barang dilieu teh makmum teh keur kalieu. Akhirnya kabablasan. Ayat-ayat suci, kalam-kalam suci, firman Allah yang seharusnya kita jaga kemurniannya, udah ada seninya, udah ada bayatinya, pakai saja yang itu. Pakai weno eta bayatina, ulama ke segala rupa. Jadikan itu nanti kabablasan. Lalu gitu Ustaz. Bisi-bisi salah wing geuikeun. Itu kapan syaur ahli? Nah, Kang Ustaz Ahmad Damanhuri, kesalahan dalam membaca Quran itu menurut ilmu qiraah ada dua. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Naon eta lahan jali, kesalahan yang jelas. Ya. Naon kesalahan yang jelas ya Ustaz?
Ya salah, kesalahan jelas yang bisa diketahui oleh orang-orang awam. Salah idgomna, salah idharna, salah nun matina. Kapan ku santri masuk dipelajari geuning. Ku santri mah nya eta Kang Ustaz Ahmad Damanhuri geuning. Linuni intaskun walitanwini arba'u ahkamin fa khutabini. Ari hukum annun pae sareng tanwin aya opat hukum anu enggeus yakin. Ibu-ibu apa anu kitu? Budak nawae kamandrasakeun. Aya deui lahan khofi, kesalahan yang samar, kesalahan yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang benar-benar paham ilmunya, yang mendalami ilmu qiraah, yang belajar secara talaqi. Ya. Ayeuna kari-kari ku urang teu diraksa, teu dijaga. Nah, eta teh agama tanpa seni tidak bergairah. Sabalikna, seni tanpa agama tidak terarah. Agama mengatur segala aspek kehidupan. Timimiti dua dampak ngalekahkeun dua dampak suku, nepi ka balik deui, nepi ka sare jeung hudang sare, aya tata tertibna dina agama, ada adab-adabannya. Nepikeun ka ombe, ge aya tata tertibna. Diatur ku agama. Bahkan dina fikih dasar sok dipelajari geuningannya aya naon jampena doana Allahumma hasin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Urang matas kiih teh boro-boro susuci, urang matas kiih teh sok labas we disinteukan. Nah ieu kalah ibu-ibu nu seuri na teh. Eta cek ibu anak cenah naon disinteukan mah. Kapan eta tasbih teh lain suci cilaprot disinteukan. Nepikeun ka geuleuh boboga anaknya. Waduh untung kecoplok ge. Ari disinteukan teh geuning najis teh aya nu kana tembok, aya nu kana sarung, aya nu kana huntu. Nya eta nu matak para ibu prabawa budayana sok kaji ilmu agama mengatur segala aspek kehidupan. Walaupun ada yang bilang jangan bawa-bawa agama. Kalau kita tidak membawa agama, kita bakal diatur sama apa? Agama mengatur segala aspek kehidupan. Agama. Sebab agama benerna mutlak dogmatis, tidak bisa diganggu gugat, sebab jelas asas legalitasna Al-Qur'an jeung As-Sunnah. Pancasila sebagai development of paradigm, sebagai paradigma dasar berbangsa dan bernegara. Kapan sila ke-1 di ketuhanan yang maha jauh daripada paham komunis. Betul. Mantap. Di pesantren ibu genah ibu di pesantren di pesantren di pesantren mah beda jadi terminal. Di lantai kahiji jadi teh santri keur nyetel lagu qosidah. Suasana di kota santri asyik kesenangkan hati. Suasana di kota santri asyik kesenangkan hati. Mudah-mudahan berbusana rapi menyandang kitab suci. Kita ibu-ibu hadroh sok dipilin. Rebana, ibu-ibu rebana alias band kepret. Naik ke lantai kedua di teh santri keur ngapalkeun bahasa Arab. Bener, santri mengapalkeun bahasa Arab nanti make seni. Santri ngapalkeun bahasa Arab. Baitun imah babun panto salat di imah sagala katempo. Mantap salat mah di masjid berjamaah. Mantap kunaon lamun urang salat di masjid selain bajunya suci harus polos. Ami khusyuk. Ulah ieu mah indit ka masjid berjamaah di masjid make baju anu tonggongna teh reuteum ku tulisan. Atuh jamaah tukangan urang teh lain khusyuk maca Fatihah.
kalah hayu macaan tonggong batur sok imam teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin eta nu saurang maca tonggong batur kalah ge raet kana tonggong nu saurang coblos nomor 1 eta keur salat teh kalah belenyeh suri. Nah, tenang, aing simpatisan nomor 1. Itu kalagenya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Raet kana tong nusa urang. Coblos nomor 2. Anjir aing bingung ieu euy. Rek ngadukung nomor 1 atawa nomor 2 aing nyolok nu mana kabeh ge dulur eta keur salat kalah lieur mikiran colokkeun sim kuring mah ti baheula nepi ka ayeuna ge can pernah bingung mikiran colokkeun colok anu di imah aya kudu bingung rek kana tonggong nu saurang deui jarum super jarang di rumah suka pergi manggung baik red karena tongkong musyawarah deui MLD manusia langka duit red karena tongkong musyawarah deui LA linting aja red karena tongkong musyawarah deui obat Samsu Repil kaseneng dalang dina tongong batur ai keur salat nu mata selain daripada suci usahakanlah bajunya polos ulah nepikeun urang kadang-kadang keur salat ge sok hayu ge cacak dituturkeun cacak teh cacak kamana gelut kita keur salat leungit kausuan aya maksa kieu batur geus sujud aya matak lamun di imah mah pan sakala katempo nu pikeun ka aya salat maghrib bari lalajo Persib kudu saking hayang-hayangna lalajo Persib eta TV digotong dipindahkeun ke arah kiblat aku keur salat teh kapan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin aduh kiparna blebu iya kana budu wa iya kana muas kita aja muas waladallin Allah amin syaitan kacau kasarannya nah. Lantai katilu didenge-denge teh santri keur nyetel dakwah Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum itu dai sejuta umat kemaceun meninggal. Saudara-saudara yang seiman dan seakidah, kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Betul? Betul. Untuk itu marilah dari sekarang kita persiapkan perbekalan untuk di kemudian hari. Untuk itu marilah dari sekarang kita berberangkas. Betul. Namanya berberangkas ya? Persiapan. Jika alok masuk pemberangkas kayak manggung teh keler karena kantong-kantong pun memata kade kayak ibu-ibu PKK bisi geger keler leungit ku alok
Ih, dukunnya. Aya aturan alok mah balik manggung mamawa sendok. Aduh, Dahar di para semanan nyoren kantong anu aya magnetan. aduh. Atuh ramai sendok Aduh, pukul. ada lagi Pak Ustadz. Balik manggung kelar kana kantong-kantongkeun. Aduh, Aya nu nanya teh cenah kada kantong nating berendil. Mang eta naon? Kendang. Diiraha alok mawa kendang. Mang cenah ning kendang teh baseuh, sing horeng teh peuyeum kagencet. Naik ke lantai keopat didenge-denge teh santri keur nyetel dakwah Kiai Haji Abdullah Gimnastiar alias Aakim. Sejuk Aakim. Didenge. Saudara-saudaraku, alhamdulillah ya bisa berjumpa lagi dengan AA ya. Iya. Betul tidak? Betul. Betapa bahagianya pada malam ini kita bisa berjumpa lagi di malam yang sahdu ini ya. Iya. Semoga kita semua mendapatkan berkah. Amin. Amin. Amin ya robbal. Amin. Ibu-ibu senang ketemu AA. Bapak senang ketemu AA. Alhamdulillah ya. Kalau dilihat-lihat ini ibu-ibunya garelis ya. Garelis, aduh. Sawareh. BKW. Ingat rumus tukang parkir. Tukang parkir. Seorang tukang parkir ketika motornya banyak, Bagaimana cenah? dia tidak sombong ya. Ya. Ketika tukang parkir mobilnya banyak, Cenah. dia tidak adigung ya. Ya. Karena dia sadar itu bukan miliknya ya. BKW. Betul tidak? Betul. Ketipan. Betul tidak? Betul. Bahkan ketika motornya diambil satu persatu, dia tidak ngagurutu ya. Ya. Ketika motornya diambil sampai habis, dia tidak bersedih ya. Ya. Karena dia sadar itu hanyalah titipan ya. Ya. Betul tidak? Betul. Betul tidak? Betul.